Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tebang dangu di sarang bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jajara carios Jawara ti Gunung Halimun. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kandongeng Mang, gimana we ayana mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sintarangan batin dilalancarkeun sagarupinanya. Tong hilap dirojong ditaroelan tombol sukrep. Atuh mangke nganuhunkeun kanu parantos like oge komennya mangga mitra. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita Jawara ti Gunung Halimun atanapi si Badog Rompang. Sok kaparayun sadayana. Dikacaturkeun di jalana si Ijan anu lumampah teh geus tepi we kaleuweung. Kedatangan teh dibageakeun ku Bah Tasim. Anu banget panasaran kumaha cenah ngeunaan si Leunyae teh. Basa nampak katerangan ti si Ijan lamun si Leunyae teh geus ajal binasa dipayahan ku sabda. Bah Tasim teh mani kaget asa teu percaya. Sok padahal kapanan sabda teh geus teu nyekel si Rompang. Bener ieu teh Ijan, dewek macan percaya euy. Sapira ku kapan si sabda teh geus lemor, geus hanteu nyekel si Rompang. Nyana bet si Leunyae teh jadi elenya nepikeun ka ajalna. Nya duka teuing Bah, lebah dinya mah kuring ge aneh puguh. Nu jelas mah numutkeun katerangan ti urang lemur, nya kitu eta si sabda teh cenah geus hasil maehan jadukna goromolan anu ngaran si Leunyae. Lamun nya kitu urang ajar teh si sabda teh geus maehan komandan urang euy. Kiwari urang teh geus teu boga komandan gara-gara si sabda. Kumaha ari geus kieu Bah? Urang teh ayeuna geus teu boga pamingpin. Pasti perjuangan urang teh moal pararuguh. Kapan iwa si Leunyae anu wawuh ka imam anu ngatur sagala rupana? Bener euy. Tapi ulah leutik hate. Najan si Leunyae komandan urang geus tilar dunya, urang teh kudu tetep neruskeun perjuangan. Lantaran geus kagok borontok. Lamun balik ka lemur oge cumah deuleuy. Pasti urang teh bakal pada mahala moal ditarima ku urang lemur. Nu aya mah urang teh bakal ditewak we ku tentara. Leuheung basa ukur ditewak kumaha lamun ditandas atau dipayahan euy. Ku kituna maraneh teh ayeuna mah geus we kudu ngagugu ka dewek nu bakal mingpin maraneh kabeh ngagantikeun si Leunyae. Kuring mah satuju Bah. Naon nu dicaritakeun ku Abah teh teu salah. Nya bener. Leuwih hade perjuangan teh diteruskeun. Jeung deui satuju lamun Abah anu jadi pamingpin ngagantikeun si Leunyae. Syukur we ari siasa pamadegan jeung dewek mah euy. Jeung deui satuju lamun dewek jadi pamingpin ngan bae kudu dibadamikeun jeung anu sejen euy. Nah bakal satuju jeung sapamadegan atawa henteu. Nya hade nama ayeuna mah urang ngariung supaya pararuguh. Sok we ka itu ayeuna mah bejaan nu sejenna euy. Urang ngariung kitu. Si Ijan ungeuk geus taloba catur laju we atuh ngamejaan baturna. Goromolan anu ngan kari sababaraha urang teh diriungkeun we. Basa ngadenge beja lamun si Leunyae teh geus palastra ajal binasa ku sabda. Puguh we atuh sararea teh mani kaget teu nyangka cenah bakal kitu kajadianana. Bah Tasim tilapok neruskeun deui sacarita. Tah jadi kitu euy kayan urang teh. Geus kaleungitan pamingpin geus teu boga komandan. Dewek salaku jalma kapercayaan si Leunyae ayeuna rek umajak ka maraneh. Nah masih kene sanggup pikeun neruskeun perjuangan. Siap atuh Bah, kuring mah eudeuh terus bajoang, tapi kumaha tuh kapanan geus eueuh nu mingpin.
geus teu boga komandan, teu boga arah jeung tujuan. Nah, bawawu jeung imam gitu. Dewek acan kungsi panggih jeung imam euy. Teu sambarangan diwati sileu Nyai wen wawuh jeung apal di mana-manana teh. Tapi kapan dawek teh jalma kepercayaan sileu Nyai. Jadi mun ayeuna ngajukeun jadi komandan teh euy. Wajar we, tapi moal arek maksakeun maneh. Kudu luyu jeung persetujuan maraneh deuleu. Tah kira-kira nah bakal satuju. Kuring mah anu leuwih ti heula satuju ka Bah Tasim. Bah Tasim memang payus ngaganti sileu Nyai jadi komandan urang. Jeung deui pek pikir ku maraneh, saha deui anu payus jeung bakal sanggup ngajalankeunana. Salaku jadi komandan? Dewek oge satuju tapi teuing nu sejen mah. Urang ge satuju lamun Bah Tasim teu jadi komandan urang. Tapi kapanan jadi komandan teh kudu sakanyaho jeung idin imam. Jadi cek kuring mah Bah Tasim teh kudu nepungan heula imam. Sekaligus nepikeun laporan ngeunaan pareu Nyai jeung kaayaan urang di dieu yeuh, tak kitu. Cek si Asong milu bairan caritaan. Si Asong ge satuju cenah bae kudu pararugu heula. Nya syukur lamun maneh satuju mah euy Asong. Bener. Daek teu daek dewek teh kudu nepungan heula imam. Nya jeung ngalaporkeun kajadian nu geus karandapan. Tapi nu jadi persoalan teh euy. Kapan dawek sorangan teh teu apal di mana-manana eta imam cicingna euy. Lamun kitu mah kudu nepungan komplotan anu sejen atuh. Nya nepungan komandana. Men tapi tuduh atuh Bah. Bener kapaksa we, urang teh kudu neangan komplotan sejen. Urang kudu meunang katerangan ngeunaan di mana-manana eta imam. Tapi moal barabe kitu Bah. Lamun urang runta ninggalkeun ieu wewengkon, tuluy neangan komplotan sejen. Pasti bakal gede resikona. Ku kitu na urang teh kudu naluntik we, sugan jeung sugan teu jauh ti ieu wewengkon teh aya komplotan sejen. Dulur urang keneh euy. Saupama kitu mah, kuring ge satuju. Urang teh bisa runta jauh-jauh ninggalkeun ieu wewengkon. Gede pisan resikona, tapi mudah-mudahan we lah. Teu jauh ti wewengkon aya gormolan ti komplotan sejen. Kitu obrolan Bah Tasim saparakan cate anu geus kalengitan si Nyai komandana. Teuleut sababaraha poe ti harita. Sakumaha biasa we Bah Tasim sabarakan cate lunta ka pilemburan ngaranjah nyiar bekel. Ari anu dituju teh tajadian ti lembur Cisungsang. Basa keur jongjon lumampah di jalan satapak nu berasna ka lembur Cisungsang teh. Bah Tasim saparakan cabasaranug jeung abringan sabubuhan jalma. Aya meureun kana 10 urang nama. Sarua maroa bedil. Nilik tina papakean nama lain tentara. Atuh Bah Tasim teh laju we ngajakan kana buahna nyampeurkeun ka eta rombongan. Tuh deui aya jelema maningaleut. Boa-boa itu teh dulur urang nu satujuan yeuh. Nya Bah kawasna bae eta teh balad urang, lain tentara. Kabenaran ayo urang sampeurkeun. Bah Tasim saparakan calaju we ngadeukeutan pating baratek. Puguh atuh ngawatak ngagareuwahkeun anu keur laleumpang. Basa nempo aya nu nyampeurkeun. Bari jeung maroa bedil atuh menicung jeung nyara rumput nyamunikeun diri. Bari jeung sayaga diri bisi cenah eta teh musuh. Pok kadenge salah saurang di antarana teh sacari-cari-tarikeun ka Bah Tasim saparakan ca. Saha maraneh teh euy? Tentaranya. Kade ulah coba-coba nipu sia. Bah Tasim saparakan ca teh atuh pating rarandeg. Pok Bah Tasim teh anu nembalan. Iye kuring mah ye lain tentara tapi dulur maraneh. Ngaha aja nyampurkeun teh lantaran nempo maraneh barang panggih di dieu ye. Lamun maraneh dulur seperjuangan ke. Nah komplotan di mana euy? Saha komandan sia teh? Kuring sararea teh komplotan sileu Nyai. Di leuweung Cikaniki euy. Tapi ayeuna teh geus pindah ka Lengkop. Basa disebutkeun ngaran sileu Nyai. Salah saurang di antara eta gerombolan teh aya nu wawuheun. Jadi maraneh teh anak buahna sileu Nyai. Narek ka mana atuh euy? Buku ge ieu teh rek barang siar. Nyarek karanjah ka lembur Cisungsang we. Akhirna mah eta gerombolan anu 10 urang teh
Pating kurumuy keluar ti panyumbutanana, laju nyamperekeun ka Batasim sabarakanca. Syukur we, diparengkeun urang panggih di dieu ya. Urang setujuan. Nepangkeun, kuring Samsu. Kuring mah anak buahna Pak Mad. Jadi maraneh teh anak buahna Pak Mad. Hehehe. Oh, nya nepangkeun kuring Tasim. Terus terang kuring ngerasa bungah we dipanggihkeun jeung maraneh teh. Kena di mana maraneh cicing teh euy. Kuring sabarakanca mah nempatan leuweung kolot anu teu jauh ti dieu. Nah abah bet jauh-jauh datang ka dieu ya. Ngaja we lantaran lembur ieu teh acan didatangan jeung susuganan. Nya kuring teh dipanggihkeun jeung dulur saperjuangan. Geuningan diijabah. Ari pangna hayang panggih jeung dulur anu liana teh. Nya kuring teh butuh pituduh. Hayang nganyahoankeun di mana imam. Kuring boga maksud rek nepangan imam. Rek laporan we. Lamun komandan kuring teh nyaeta sileu nyai geus dilardunya. Dipayahan kurang lembur Ciparai heubeul tak kitu. Kitu kutan teh. Karunya teuing atuh leungiteun komandan. Lamun kitu mah maraneh teh bisa milu heula we ka kuring. Hanya milu ka kuring saparakanca. Ku kuring bakal diwawuhkeun ke jeung Pak Mad. Komandan kuring, iwati Pak Mad anu bisa ngabantu abah sabarakanca pikeun nganyahoankeun di mana imam. Hade lamun kitu mah nya ayo we urang barengan. Atuh singkatna carita, Batasim sabarakanca teh ngagabungkeun diri jeung komplotan Pak Mad atawa Ki Mad. Babarengan rek ranjah ka lembur Cisungsang. Teu kungsi lamarna teh geus terapi we ka sesieun lembur Cisungsang. Batasim sabarakanca mah pating rarandeg henteu wanieun waka asup. Nah bet ngarandeg, ayo bah. Urang asup ayeuna urang ranjah. Kelanan Samsu nah di lembur teh aya tentara beueuh. Urang teh ulah gagabah. Jadi abah saparakanca mah sieun ku tentara. Eueuh tentara di dieu mah bah. Kapan geus menang naluntik? Aman. Ceung deui kabeneran. Pangeus ieu lembur teh tas paranen. Urang teh bakal mucekil. Bakal menang bekal anu cukup. Nyari geus karuhan aman mau tentara hayu. Nyatu kabenerannya. Ari tas paranen mah urang teh bakal bebeunangan. Geus kitu mah eta gerombolan teh lanjut we arasup ka jero lembur. Puguh we atuh. Pangeus lembur anu keur sarareti berat teh kagareuwahkeun. Teu sangka cenah peuting eta teh bakal karatangan ku gerombolan. Lembur anu tadina tenang adem ayem teh jadi pahibut. Kadenge sora anu pating jararit pating gorowok pating jorowok. Pabaur jeung sora gerombolan anu pating cakakak tawas anu bunga. Gerombolan, awas gerombolan euy. Gerombolan. Alah, hayu nyai itu aja gerombolan cenah. Urang teh kudu sagancang nanggung si teh. Nya mah kiantosan sakedap. Ambi bade bebuntel heula. Keun bae teh kudu buntel-buntel nyai. Nu penting mah urang teh kudu nyalametkeun nyawa we. Daripada cilaka mah hayu. Gancangan tuturkeun mah. Si awewe anu rek bebuntel teh atuh teh tulus. Laju we nuturkeun indungna gura-giru keluar ngaliwatan pantau dapur. Rek nyalametkeun diri we cenah ngungsi. Sedengkeun anu liana teh saeutik anu kaburu kapegat ku gerombolan dipapaksa dipenta masrahkeun rupa-rupa bahan pokok. Teu saeutik urang lembur anu baha teh laju we atuh dipeunjit. Eta gerombolan teh taya ras-rasan. Rasakeun sia kurang ajar. Nah, ada sia dipenta pirage behas. Mani nyebutkeun eueuh. Dilekek ku aing sia. Kojor sia. Nu dipencit langsung ngagorentel karajat
usek ngalepaskeun nyawana nempoan dipencit geus ajal binasa. Lain istighfar ieu mah kalah kaseserian we bangun anu sugema. Halah, kojor oge sia teh. Teteh lah badog geseukeut euy, teu mubah meunang ngasah teh. Halah, nang karak baeud sia kapir. Bongana sia mah bela keneh kabeas daripada kanyawa. Dasar leuneng sia. Kitu kayaan di lembur Cisungsang teh mata ketir mata paur atuh. Malahan maloba imah anu didurukan seuneu ngababala mata kepika keungeun. Pikeun urang lembur Cisungsang mah peuting eta teh jadi naraka we. Teu saeutik anu kasiksa katalangsara. Loba anu kalengitan harta banda. Keun anu kalengitan harta banda mah bisa diteangan deui, bisa disiar deui. Tapi ari anu kalengitan kulawargana mah kugoe atuh mata kesedih, mata nyeri hate. Loba barudak anu geus kalengitan inung bapana. Malahan mah aya inung bapana anu kalengitan anakna. Lantaran paeh kaduruk we teu kaburu nyalametkeun diri. Halah, bapana teh poe imah urang kahuruan, tiduru ku gerombolan. Itu. Nya dalah di kumaha. Alah, hayaku tolongeus. Imah urang teu diduruk. Itu Akang. Itu anak urang kaduruk. Alah, sugan teh nu diais teh si Nyai. Heug teh guguling. Nu balik sia teh Ici. Nu bener. Si Nyai kaduruk. Nya, bener pisan Akang. Nyai. Ya emak gelis. Hampura emak. Hampura. Ayeuna atuh maneh Ici. Aya ku kabina-bina teuing sia teh. Lainna ngais budak kalah ka ngais guguling. Maka tingkus soak atuh da Akang. Hampura emak Nyai, hampura. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ampun Gusti. Nah, nasib teh dugi ka kieu. Kuat abi mah Akang. Leuwih hade abi mah rek milu we. Rek milu pae. Nyai. Dagoan emak Nyai. Rek ka mana maneh teh Ici? Ulah luluasan ye. Bi Ici anu arek ngadeukeutan imahna anu kaduruk. Arek maehan maneh we nuturkeun nu jadi anakna. Ngan bae untung kaburu dicewang leungeunna. Geus. Sadar Ici, sadar istighfar. Mana kieu geus nasib urang. Urang kudu tumamprak kana kadar, tumarima kana takdir. Ulah luluasan, dosa gede eta teh. Lepaskeun Akang, lepaskeun. Abi mah arek milu Akang, arek milu. Ceuk beuti laju we tetara jalan. Tapi kumang Dasman teh diceklan we sateka pola ulah nepikeun kaleupas. Akhirna mah pamajikan teh nepikeun kales we kapiuhan teh inget di bumi alam. Kitu kaayaan urang lembur teh. Anu sakitu getirna beda deui jeung kaayaan gorombolan. Maranehana mah suka bunga we lantaran ngaranjah teh geus ngabuahkeun hasil. Di antara gorombolan teh aya anu manggul, aya anu nanggung, malahan mah aya nungtun embe jeung sajabana. Laju maraneh teh kebat ngajugjug ka pileuweungan. Kacaturkeun di jalana rombongan gorombolan teh geus tepi we ka leuweung kolot. Batasim saparakanca teh ditepungkeun jeung pamad. Pamad dari makadatangan Batasim saparakanca kalawan hade. Diaku we malahan mah diajakan ngobrol ngariung jeung anak buahna. Jadi abah teh anak buahna si Nyainya. Laras teh lepat Pak. Nya disim abdi teh anak buahna si Nyai. Anu ayeuna teh parantos ngantunkeun, parantos tilar dunya aya nu maehan kurang lemur. Aya nu maehan kurang lemur.
Desang ka atuh si Nyai teh bet ngaranapan nasib sarupa kitu. Laras pisan abdi oge teu nyangki bogoge. Oh, eta urang lembur teh ngaranna teh si Sabda. Eta si Sabda teh rasane jalmi biasa. Garupa ngabisa anu luar biasa. Jadi anu mayana teh si Sabdanya. Laras pisan, Pak. Eta urang lembur teh ngaranna teh si Sabda. Malahan malian di parantos hasil mayahan si Nyai. Nya eta si Sabda teh tos mantuan tentara. Seueur dulur abdi anu parantos tiwas. Janten korban dina peperangan. Alatan si Sabda tak gara-gara si Sabda. Jisim abdi sabaraha kanca teh kawon eleh perang dah gitu. Kuring jadi penasaran hanya gara-gara jalma saurang. Bari jeung lain tentara mani gede pisan pangaruhna. Saupami nyaksian mah pokona mah Sabda teh luar biasa, Pak. Sokomo saupama eta si Sabda teh nyepeng medog. Sakitu hebatna. Sakitu pikasieunana. Bedil mah ditakis we. Pokona mah tiasa ngalawan, mata kesoak. Jadi Abah teh meureunana rek laporan ka imamnya. Rek ngabejakeun kajadian nu geus karanapan. Nyapon keur ngabejakeun si Nyai. Laras dalapat, manawa sareng manawi we. Nya papa mau ninga di mana hari imam teh ayana. Uji sim abdi bade di tepangan. Hari maksadna pangan imam teh. Nya lian ti laporan ngeunaan kajadian nu parantos karandapan. Jisim abdi teh bade nyuhunkeun idin. Bade neraskeun perjuangan mingpin. Sumohon anak buahna si Nyai tak kitu. Kuring sanggup ngabantu. Kuring bakal dituduhkeun di mana imam ayana. Tapi saeulanan mah geus we caricing heula di dieu nya. Sumohon mangga kumaha saena we. Nya nuhun we ari pamad kersa nuduhkeun di mana imam mah. Sumohon nuhun pisan. Mbah Tasim sabaraha kanca teh caricing heula we saeulanan mah di leuweung kolot. Jeung komplotan pamah deukeun cenah urusan ngeunaan imam mah bakal dibejaan lebah-lebahna ku eta pamah. Heuleuh mitra waktosna parantos teh nyakapannya. Sakeula urang tuna jajar carita. Jawara di Gunung Halimun atanapi si bada gerompang duwi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya paratosanana puntenna tina sadaya kakiranganana. Mang saheulaanan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak